Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi istaqadana bihi min ibadatil asnam wa ala alihi wa ashabihi an-nujabatil bararatil kiram sallallahu alaihi wa alaihim wa ala jami' ikhwani minal anbiya'i was salihin adada syafi wal wadi wa adada kalimati rabbina tammatil mubarakat kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qariba rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira wa hasbi Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anu puji simkuri dipihormat hadratul mukarram Habibana Al-Habib Ibrahim bin Agib. Anu puji simkuring dihormat Sahibul Majlis Al-Huda Syekh Said sareng para sapuhna sakulawargi. Oke, anu puji simkuring dihormat para alim ulama para asatid nu sami hadir dina ieu acara nu mulia. Oke, nu disungkuring dihormat sadaya nu hadir para sapu palawarti sadayana, aparat pemerintahan sareng warga masyarakat sadayana sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat maghfirana amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sateacana disimkuring neraskeun ieu cariosan, disimkuring nuhunkeun heula dihapunkeun ka sadayana, terutama ka para kasepuhan para ulama wabil khusus ka sahabit. Disimkuring nuhunkeun dihapunkeun ka sadayana tina segi kalpaan pamugi sadayana kersa ngapunten ka disimkuring. Insyaallah disimkuring kita kedah disuwunkeun deui sadayana disimkuring parantos naprakeun dua belah tangan terbuka kalayan anu salebar-lebarna ngapunten ka para sapuh palawarti sadayana.
anu kakantun ulah kirang hapunten puji syukur hormat ka Habib Ja'far Habib hapunten. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana irodah mantena dina ieu wengi tiasa tepang muwajahah silaturahim dia majlis al-huda dina acara anu mulia ngagungkeun ka nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana mantena Nabi urang sadayana janten kakasih Gusti Allah Subhanahu wa taala anu kacidalayakna urang sadayana ngemut anjeunna upami sanes dina acara sapotos kieu tiap waktos. Makana tiap waktos ge urang dina salat berjamaah dina doa ngol sholawat ka anjeunna. Margi anjeunna langkung ti darah sareng nyawa urang sadayana. Di antara sababna urang hirup nyaeta nyawa urang. Ari nyawa urang aya anu jadi sebab nabi urang sadayana. Sakumaha penjelasan anu masyhurnya laulaka lama khalaqul aflaq. Dina sholawat Muhammadiyah Imam Busiri Muhammadun kullu ma fil qauli madharuhu. Kangjeng Nabi Muhammad sadayana nu aya di jagat raya anjeunna bibit duina madharuhu sumber pabijilanana. Sadayana nu aya di jagat raya materi benda-benda ataupun sifat urang gaduh badan didamel ku Allah nu jagan sabab Kangjeng Rasul. Urang dipaparing akal sareng otak dipaparing ilmu pengetahuan nu jagan sabab Kangjeng Rasul. Mau dina sholawatna Syekh Masis wa tanazzalat ulu sayyidina Adam alaihissalam. Allahumma sholli ala man min syaqatil asrar wal falaqatil anwar. Ya Allah dugikeun sholawat ka zat anu asrar jadi moncorong, nu cahaya jadi meletek, nu jadi sabab aya anak ilmu Kangjeng Nabi Adam. Terus jelas Kangjeng Nabi Adam mah pinandur Kangjeng Rasul ilmu Nabi nu jadi sabab Kangjeng Rasul. Sadayana aya itu Kangjeng Rasul. Lamun digambarkeun di lingkungan ieu acara lampu caang kumikna hurung lampu berkelap nu jadi sabab setrum. Nah Kangjeng Rasul teh setrumna jadi boga es kulkasna hurung. Di jamai dia aya cas baterai HP setrum. Urang biasa iba narik cai setrum. Jadi sabab ieu Kangjeng Rasul ibarat setrum di jagat raya jadi muncul langit bumi bulan bintang tatangkalan kayu batu jelema berikut ilmu pengetahuan perasaan jeung pikiran. Nawai desot fa'azajal khalaiq walau taqo alatil fuhum. Sadayana makhluk teu mampu memahami saha sosok Kangjeng Rasul. Langit ayana bijil ti Kangjeng Rasul. Panan poe ayana bijil ti Kangjeng Rasul. Panas beda jenis. Bumi cai kan ti Kangjeng Rasul. Kayu batu. Badan jelema darah daging tulang ti Kangjeng Rasul. Jadi sosok Kangjeng Rasul teh naon?
darah daging tulang di Kangjeng Rasul, kayu batu tanah di Kangjeng Rasul, planet bulan bintang di Kangjeng Rasul, ilmu-ilmu teka paham. Teka paham. Ayal warafamu ma nahu walaysa yura. Dina burdahnya ayal warafahmu maknahu. Ngapaskeun makhluk memahaminya sosok Kangjeng Rasul. Saya Ibrahim Ahmad Ad-Dasuki dina sholawatnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala datil mutalsam. Zat sholawat mutalsam. Nasa balik keterangan pamijami ngawal sholawat mutalsam sabalik cenanya sami sareng tamat dalail saribu balik subhanallah. Takut dituna sholawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala datil mutalsam wal ghatil mutamtam wal kamalil mutammam lahu fil jamal wa nasu fil wisal. Datil mutalsam tolasin teh dina aji mah wapak anu sing raringkel mun bapak kantos dipaparin ku sepuh aji mah wapak anu sing raringkel kita siga cacing eta teh tolasin namina paham teh eta hapina naon kepaham. Sesuatu nu artosan Kangjeng Rasul disebut tolasin, artosan Kangjeng Rasul sosok nu biasa dipahami. Maka dina sabali kaya bentuk badan orang bentuk Muhammad. Mastaka ieu mimna. Panangan teh hakna, teh hak. Ieu teh mim. Ieu teh mim, patuangan teh pean teh dal. Itu Muhammad. Makanya di neraka jelema dirobah jadi bagong, jadi anjing. Dirobah bentuk kebentuk lapat Muhammad. Kamu nih mengadar riba macam dirobah atau setan. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yata'abbatu syaitanu minal masjid. Jalema nu ngada riba hudangna ke poe kiamat siga anu kasurupan lempang mana. Maksudna nu kasurupan sok tidur. Artian tik suk-suk beungeut. Maksudna tukang ngada riba di dunia ke kiamatna lempangna ku beungeut. Makanya kalau pampet di kuburan kali itu di kuburan kata tempat kumpul kamasar teh masar teh ku para ulama dijelaskan apa ayeuna. Jadi ieu mun naon teh tanya namina teh lebak rasa ari pakuburanna di mana urang dia di dia masing-masing hudang di kuburanna lalu pangkar itu lalu pangkal kamasar. Ya, geus eueuh tatangkalan, geus eueuh kadaharan, geus eueuh caya. Jabar di jero kubur ge sabaraha taun teu dahar. Teu ngilu. Maka sakabeh jelema ketika hudang di kubur lapar jeung haus. Nupang banget lapar jeung haus kan nupang minang waragna di dunia keur hirup. Aksarun nasi ju'an yaumal qiyamah hum aksarun samu'an di dunia. Pang banget lapar jelema poe kiamat nupang minangna warak di dunia. Kangjeng Rasul mah tuangna tilu dinten sakali. Kangjeng Rasul anu yakin bakal salamet teh Kangjeng Rasul. Ari urang can boga jaminan ya tenang. Dah hampir ukuran mata kerek mah urang. Iya mapah kabila keur lapar keur haus ditambah nu ngada riba mah kubeungeut leumpangna. Tong ka Mekah leumpangna. Pilih kan nyata ka Pangkalan. Nya, ti lebak ka Pangkalan tong jauh-jauh kubeungeut tong di madu sakanyata ka bumina. Kadinya tidak tadi majlis ka bumi tadi teh ku pameut teh itu napakna.
dapat ari gebejaan haram kalau nama kajengan teh majongan teh haram riba bang emuk bang keliling di daerah hantu tah anu ngahukum ibu teh nu mere rezeki ka ibu kita ya anu ngajamin rezeki ka ibu nu ngahukum ibu teh nu bapak sanes ibu sadayana anu konsumen bang keliling teh daek tobat ku beungeut lempang ayeuna mah bebas nek malototan ajengan teh nya nek kamu ajengan heg nek bubar di pengajian heg bebas da bongan ngabahas bang emok balik aing mah jung da engke lempang aku boleh poe dia mah ngan Allah lautan hampura tobat astagfirullahaladzim lautan hampura Gusti Allah Kanjeng Rasul lain Aisyah enggak syafaatul umat. Jadi barokah kumpulan-kumpulan bisa daya. Naon pada malam urang di masa lalu, anu salah cek agama, urang kembalikan ke asal. Tuturkeun sepuh-sepuh urang anu saroleh alahul aman. Wiri tadi Kanjeng Rasul teh naon kahiji tadi nak sosok anu teu biasa dipahami karena sadanan ayat di Kanjeng Rasul. Namanya diakhiri urang uih kana jalan-jalan sepuh urang sadayana. Aya hadis nu netelakeun baheula mah keur budak mah ieu hadis populer. Ayeuna mah jarang kareung. Anu unikna sayati zamanun ala ummati yafiruna 'anil ulama wa fuqaha fayabtaliyahumullah bi salati balayati bakal datang hiji zaman ka umat kaulah di mana di eta zaman umat kaulah ngajauhan para ulama terutama fuqaha paling ewa kan ukama haram halal kan ya haram ya halal ya sah ya teh sah paling amakeun disebutkeun teh sah teh asa diwiwiran jauh di ulama Allah mere balahi tilu nu kahiji yarfa'ullahu barakata min kasbihim dicabut barokah kasabna nu kadua yusalitu sultanan dolimah dikuasakeun teh pejabat-pejabat dalam naik nu barang mah moal naik saha nu ngersakakeun Gusti Allah mungkin terakhir nu katiluna mautna teu mawa iman saur Imam Nawawi anu dimaksud yapiruna jauh teh lain tara ngariung ngungkul anu disebut deukeut teh lain sok halo anu disebut halo sakieu mana cekak anu disebut deukeut ka ulama teh lain osok ruang liung hungkul ngopi bareng di majelisna hadir lain kitu hungkul tapi ngamalkeun nganggo kana penjelasanna sareng kana papatahna sanajan sok kumpul ngariung geten hadir di majelisna tapi naon anu diwurukeunana teh teu dianggo eta teh disebutna jauh ti ulama tadi ancamanana dicabut barokah kasabna tak zaman ieu nu disebatkeun ku Kangjeng Rasul ngajauhan para ulama barokah kasab dicabut kintenna bapak ibu tos ngaraoskeun atanapi teu acan ayeuna sanes zamana ayeuna atanapi sanes jalma jauh di ulama teu ngamalkeun kana ilmuna urang papa hiji-hiji
ayeuna anu masantren jeung teu masantren persentase tina salembur loba anu masantren loba nu teu ari tolak ilmu piwarang saha piwarang Rasul di Gusti Allah didugikeun ku saha ku ulama berarti ngawalo teu ka ulama tah henteu jauh ti ulama. Jamaah pengajian mingguan persentase sok ngariung mingguan jeung nu tara loba mana? Loba nu tara. Jika jauh tadi ulama dirinya Sayyidina Umar bin Khattab ciri poe nu teu barokah poe di mana urang ilmu teu namahan ilmu teh teu namahan urut baheula teh sakitu we udah geus beres jadi masantren lage ayeuna mah geus mukim geus jadi imam masjid geus jadi imam khatib jadi teu tolak ilmu deui teu mutolaah deui namahan ilmu teh sakitu we sibukna ka kebon ka sawah ari baju pun tak ganti namahan ari kitab teu namahan mah komor teu boga kita bacanya eta ciri kalau mereka mau tahu oke pret jadi eta asal deui halo saya lah jawabannya mazahada imruun an ilmi malam ya'lam illa bi adamil intifa bi ma'lumat teu aya jalma anu teu hayang namahan ilmu nu can hafal kecuali eta jalma teu namalkeun ilmu nu hafal. Ya, dikutip keterangan dari Imam Jalaluddin Asyuti di kitab Al-Jami' Shaghir. Jalma nu teu hayang namahan ilmu, teu hayang bucu baca deui, teu hayang belajar deui, teu hayang ruang diem deui, eta ciri jalma nu teu ngamalkeun kanu apalna cenah. Poe teu barokah lantaran ilmuna teu namahan. Lamun poe teu barokah, di eta poe aya naon? Aya usaha, aya rumah tangga, aya hubungan, aya pekerjaan. Aya pekerjaan jabatan, aya pekerjaan rutinitas, aya pekerjaan keterampilan, kabeh teu barokah. Kabeh teu barokah. Lantaran poe geus teu barokah. Lantaran mah teu namahan ilmu di eta poe. Mangga ini ngajina saminggu sakali. Jadi barokahna saminggu sakali. Barokahna saminggu sakali dan ngajina di saminggu sekali. Yang kedua, perbedaan sin jeung shot. Sin ditungtung huntu, shot ge ditungtung huntu. Beda teh ari shot mah puhuretahna kaluhur kana deukeut elak-elakan. Sui. Lamun sin mah puhuretahna normal, asal si su. Lamun shot mah sui su. Ketika jelema maca shot puhuretahna dihandap maka eta jalma lain keur maca shot, keur maca sin. Jadi ihdinas sirata eta teh sin teh. Da shot mah puhuretahna kaluhur.
Jadi jelema geus larobah Fatihah huruf shad ku huruf sin. Upami huruf Fatihah narobah kira-kira Fatihahna sah apa henteu? Henteu. Lamun Fatihahna henteu sah kira-kira salatna jadi apa henteu? Ibu osok pami ngucapkeun shad kitu letahna di kaluhur teu panggang. Osok alhamdulillah. Anu tara siap-siap kodok ayo. Samemeh maot. Maot tanggung jawab moal kategus ku 100 salat sunat. Hiji salat fardu teh. Kodoan ngadeg-degnya. PT kabulu ajal maot ganinganan mudah-mudahan sesana dihampura. Ari mun kodok mah deui dihampura ting moal. Ai daek mah kodok kali-kali nyesak. Tapi aku ajal. Kan mudah-mudahan dihampura ada perjalanan tobat. Beda nata jengkok sami cara shot tak teh di kuhu bentuk poknya di kuhu bentuk ngan bedana pok mah puhu letahna kaluhur sehingga urang teh anu cakeun kok ngan teu diadakeun teuy detik teuy pok sanes tok lamun tok mah huruf teh tambah o. Ari kok mah aya huruf o. Ari bata saji mah teu aya o teu aya. O. Jadi o teh sanes ulama ya tok sanes kuliah tah. Kuletah naik kaluhur o. Cobi tuh. Taikeun letahna kaluhur nu pangkar. O. Ieu teh moyong teu lamayna. Tah si tok jadi berdeng oleh sanes ulama ini likukeun dia ngucapkeun huruf o sanes puhur etahna kaluhur o teuy. Ketika jelema macana ihdinas sirata eta Fatihah ditambahan huruf o. Ari nambahan huruf Quran hukumna kumaha? Ya surat Taufik kan murtad. Ya. Namahan huruf Quran teh murtad, lamun dimaksud jeung dihaja. Ada ieu teh maksud mudah-mudahan teu murtad dan jelas Fatihahna salah. Make huruf o to. Huruf t tambah o to. Lain o. Dua huruf au dina Fatihah. Ketika jauh dari ulama. Jauh dari ulama. Boro-boro barokah. Sah heula kakarek barokah ngikut. Ieu mah pan sah ge acan. Diajakan tajwid teh pan geus umur 40 mah ngamot sia kaos budak dinia ngajak tajwid ka aing. Asa dia anak budak diajak ngaji tajwid teh. Kada baheula keur ikro keur tuturutannya ada tajwidan. Ya pan ai keur budak mah dikenalkeun ngaran huruf. Encan dikenalkeun huruf, budak mah ngaran. Nu kieu teh alif ngaranna. Nu kieu teh ba ngaranna, nu kieu teh shad ngaranna, ngaran huruf encan kana huruf usah benerna. Alif ba ta sa jim ha ho. Sa nyebutna kitu sa. Nya, keun bae eta mah keur ngabejakeun ngaran huruf. Lain keur ngabejakeun huruf lain. Budak. Alif ba ta sa jim ha ho dal jangan begitu dal begitu nya dal sin shad dal shad itu sok begitu kembali eta mah keur memperkenalkeun huruf beres memperkenalkeun huruf kakarek dikenalkeun gambaran huruf mulai sok cek budak cek huruf teh so nah rada ciga so rada ciga tah dianggap bener heula mulai dikenalkeun hakikat huruf naon ari shad dengan suara tina tekanan tungtung letah kana tungtung buntu
anu suara diiringi napas sarta puguh eta naik kaluhur po. Nah kagarek tah hakikat huruf po dengung suara anu timbul tina pecatna letah tina puguh bentuk anu diiringi puguh letah naik kaluhur po tuy ihdinas siratal mustaqim siratal gitu. Ayo jauh di ulama dicabut barokah kasab ku Allah nete semplek mencar seplak hidup susah usaha ngadon kadaki dagang ngadon hutang lantaran sholat tadi salah nges ancur-ancuran usaha sabab salah hidup jeung agama ditambah bom penghancur ibarat hari panas dalam nih sok hausnya bu sok haus napa mun panas dalam sok haus padahal cepat haus hayang segar ya panas dalam minum cai es ngeunah teu takeun minumna ngeunahnya entosna hampang atawa ngabangetan apa hese usaha teu boga modal minjem ka Bang Ebok kitu Bang Ebok gambaran di mah gambaran jadi tambah susah mau ngabejakeun haram semua tambah susah nya teu kaku sia ya jadi konsumen Bang Ebok kaku teu lamun minjem ka Bang Keling teh lain haramnya tambah susah nya apa henteu astagfirullah tambah susah Pak ya orang tumpak parahu bu tumpak parahu kata Pak Oma cai teh tambok kana parahu apa tuh parahu orang dia apa di mana nih parahuna hah so cilatanya ulin kan itu nyalo pasar parahu tumpak parahu katebak angin asup caina kana parahu hayang micieun cai di jero parahu eta carana teh dihanapna di bolongan bu cita-cita mah ngarah bocor caina ka handap kira-kira cainya akan apa ngalobaan usaha susah hidup susah teh tapi cai goblok datang Bang Keling ieu teh dibawa di handap teh tambah susah. Nah, ayat keterangan tambah susah. Ayat Al-Quran langsung jam di Allah yang hamdulillah riba wa yurdi sodaqah. Allah kan yang ngancurkeun riba. Jadi ketika orang langsung nampi aja, sebab orang geus aya dina lingkaran, lamun tembak mah sasaran tembak. Orang teh masuk kana lingkaran sasaran tembak Gusti Allah. Lamun hoyong keluar tina sasaran tembak Gusti Allah, hoyong lesok tina kehancuran jurus kahijina lain teu cocokan lain kada cocokan liang nu bolong riba teh bisa disebab kehancuran cocokan geus dicocokan eureun langkah berikut terserah Anda. Daki ulama ge dipaparin Pak Saur Sayyidina Ali karramallahu wajhah dina ta'limul muta'alim sebat kaula cenah bunga kupang bagi Rabbul Alamin ilmu jang Islam harta jang batur maksudna kumaha ilmu jang urang cenah harta jang batur ku Allah teh dibagikeun ari ilmu mah cenah ka urang ari harta mah ka batur. Maksudnya umat Islam ku Allah di bagianana ilmu lain harta. Ai batur sah maksudnya kafir. Jadi harta mah jang kafir. Islam mah ilmu we. Makana tinggal di kafir mah lamun mukmin.
aya di hiji kampung agama luar anu nyebarkeun agama Allah. Misalkan Kristen rata-rata di urang banyak, jarang-jarang yang budak. Kantos terbukti di hiji kampung aya Kristen anu nyebarkeun agama. Tos pada kenal bapak-bapak nu kitu mah dibiayaan ku pusat. Tanahna dipanggulikeun. Gaji sapopoena disiapkeun. Anggaran keamananana yang pengacara yang polisi disiapkan. Jang hirup masyarakat memperbaiki daerah, menyantuni, membantu disiapkan anggaran. Maka lupa bagus barehan. Dikirim ke pusat. Kira-kira pun ajengan mungkin di pasantren itu tegurna. Santri nek mungkin pawana jang sakit. Saya mungkin dia di Al-Hidayah teh kemotodah. Saya duit yang ngabangun imah, yang pasantren, dia bisa butuh polisi yang ngalindungi duitna, bisa masyarakat ngaji dibagi tadi duitna gitu tuh. Ayat teh pasantren begitu ka santrina. Itu ada. Tapi jangan nongkrong. Ajengan-ajengan guru-guru orang aya sanajan kumpul tihur ke dikitu kan jarang nonton. Jarang karena diberena ilmu. Tah ngarah manfaat ilmu baca. Tah ngarah hampang hirup dawamkeun. Tah ngarah aya panang-ayungan Allah dawamkeun. Keamanan tah ngarah kodok hajat tah ilmu kudu dibere supaya hampang rezeki tah supaya hayang hasil maksud butuh tah ilmu bacaan zikir aurat diberena eta anu nuturkeun ulama ngawarok daek lucu baca daek wirid hampang tirupna teh ku corona kabari teu ganggu ahli zikir ahli wirid teu karasa datang corona anu asbab rezekina ngamu asbab zikir aurat kakumpul mah sepuh sok ngahikayatkeun para sepuh arek kuliah bakal datang hiji zaman di mana sakabeh jelema kalaparan kecuali ahli zikir. Dikecuali ahli zikir diperhatikeun bahwa kemangna ayeuna teh jelema kalaparan teh nya. Nah, poe kamari mah baheula mah jutawan beh dia mah miliarder. Ayeuna mah triliuner benernya. Itu konglomerat poe kamari konglomerat poe ieu jadi jelema pangbalangsaha beak lumpur sakiceuk Allah mameakeun harta tapi doa jeung kuring ku beak lumpur moal kamari mah bongar grosir ludas kakeueun ku banyak saur para ulama tayangan harta anu ketika orang mojai milu mojai tayangan harta teh ketika orang dikucubur milu mojai tumpah kapal laut bobokolan hadoharan duit harta benda pakaian tika lepu kira-kira nek digegero bari mojai moal direk sotoreun aya nu milu mojai nang ilmu. Jika mana dihumal balangsa, tinggali sapu-sapu orang pembuka kampung orang mana baheulana. Urang sawah lepak lain urang dia nu asal yakin pasti pembuka lembur. Sadayana ge pendatang. Sugan mawa harta benda cerita para pembuka lembur tuh yang dalam Cikundugeun teu caritakeun. Teu kasaritakeun angka ribu yang dalam Cikundugeun. Kasepuan urang di tiap lembur para pembuka nyaranak ilmu jangan tapi kerjaina raya dan ngabukana Islam ayeuna ge Islam baheula Quran pertama bukana Islam nyanak ilmu kolak baheula mah kuli babat oge barokah imah teu kacaitakeun ngontrak teh kuli babat kuli ngorek kuli ngaramet kitu da usahana ini na jam 7 segera paling isuk jam 6 lohor mah geus balik yakin baheula mah geus usaha sampai ka lohor cerita usaha tikeun ka asar eueuh komo teh ka peuting
Gaya baheula mah. Jadi ti lohor teh santai, bener akrab lemur teh. Wah, jeung tatangga teh da ti lohor ka asar mau kena. Luang riung tepasnya ngobrol lain teh. Ayeuna papan geus sesepami. Ini mah tas suku balikna tos isa. Aya teu gawe liburan ka Palabuhan Ratu ka mana teu pamit. Paling aya warung nepikeun ka jam 4 sore teh. Sok baheula ting di dieu mah kuring mah di ditu baheula teu budak. Jam 5 geus warung muka. Jam 5 sore teh geus warung muka. Jam 5:30 geus kumpul di masjid kabeh. Itu teh ngajajar di masjid itu cempor di ditu mah di dieu naon ngaranna. Heuh eta tina kaleng gilinganan make suhu di minyak tanahan urung nih. Hah? Nah, cemplek. Aya nu aya gagangan geuning nya. Nu aya gagangan make panghalang angin. Aya nu henteu. Cakep. Kudu kitu balikna oge. Balik menawa cempor, bari beres witir 11 rakaat teh. Da ayeuna bacaan oge likung leos. Geus teu nuturkeun ka akina sorangan. Akina sorangan geus teu diturutan ka bapak. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun aqamu sholata wa tabahu syahawata fasawfa yalqawna ghayya. Datang generasi keturunan hare-hare kana sholat. Ngalajur hawa nafsu, tidak sabar karena ngerasakan susah nggak saya gampang modal di mana asal jon baheula mah mana teu kitu wayah naik papisah aki maneh ka surga maneh kana neraka pasal paya kauna waya moal bisa ngahijin aki moal pernah jeung aki mah teu pernah ngadahar barang haram kajeun lapar nu penting ladang esan sorangan halal. Anak injona mung capek modal nginyeun wae aya bungaan oge diinjeun moal pernah jeung aki moal di akhirat. Aki nama salamat nasiro teh net awakna bersih. Kalau lamin nabata min haram panau aulabi. Setiap daging nu tumbuh tina haram seuleuh lebih cepat nyatok ka dina. Jadi seuleuh teh kawas kana bensin. Jalma teh mentas. Pan batur mah nu